Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Patrick, dan kali ini saya akan menelusuri mitos di tempat ini. Di sini banyak orang yang bilang sangat angker, dan oleh karena itu saya tidak sendiri. Saya bersama Ceiro. Ceiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ceiro? Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini saya akan mengajak Ceiro buat menelusuri tempat angker ini. Ceiro siap? Siap. Nah, eceuk mah cek para warga di dieu mitos nanya. Cenah ge di ieu teh sekitar ieu nya osok aya kunti, cenah sarang pocong. Terus anu paling osok ieu naon deh? Nembongan gitu. Siluman ular. Oh, Siluman ular eta osok-osok nembongan wae cenah ge ka warga di dieu. Jadi ayeuna eceuk manggil Ustadz Patrick. Jadi eceuk teh hayang ngabuktikeun kitu nya. Ieu teh di kampung eceuk teh piraku kitu aya siluman ular kitu nya. Ustadz Patrick siap melayani. Sameme langsung ka penelusurannya. Jadi ulah poho ka akang-akang KTT subscribe, like, komen, jeung share nanya di channelna Sunda TV. Yuk poho, kita ya. penelusuran. Ayo. Ustad arek di kosewan. Ustadz. Nangka. Nangka. Lanjut. Cau pisang. Ciao. Iya. Iya, ya non, iya. Iya, Pak Ustad, kumpul Pak Ustad, orang benangkeun wae. Iya. Iya, kosna aya mustika ieu nya. Sok ka Cireun kaleungeuna ka Cireun. Benang ieu, benang. Lanjut. Eta siluman orai lalakina. Pantesan atuh ka euceung ngarayu wae yeuh, asup wae ka impian. Euceung teh korni geus nyarari bool. Orai eta bogoheun ka Ceiro. Cara nyingkirkeunna. Ustadz Patrick daek nyobaan heula nya. Sok urang cobaan nya. Ceiro kali dia lah. Kumaha Pak Ustadz Patrick? Embungeun Ceiro. Embungeun. Astagfirullahaladzim. Keukeuh bogoh ka Ceiro. Asa Allah. Atuh bool aing pareurih bari unggal peuting di engkau gue siluman ular. Da kumaha Ustadz Patrick geus berusaha ngan embungeun hayang wae ka Ceiro. Kumaha? Gusti, coba kumaha eta akang-akang ete sok komen di handapnya kudu kumaha ye Ciiro, sedangkeun siluman ular teh bogoheun pisan ka Ciiro, kudu kumaha sok komen di handapnya. Komen ya. Ustadz Patrick geus teu sanggup. Tuh katingali teh tuh. Di ditu Tuh katingali teh tuh. siluman orai anu bogoheun ka Ceiro nya. Tuh, meni goreng. Ustadz Patrick geus teu sanggup. Wayahna nya Ceiro kudu kuat. Ayeuna mah Ustadz Patrick rek aya job deui. Wayahna Ceiro nya penting ayeuna nya. Ade
Ada orang kali itu baheula orang ngobrol yuk. Yuk ya nama ka Bumi na Ciiro urang ngopi yuk. Ngopi heula. Ngopi. Orang jelaskeun deui. Yuk urang jelaskeun. Berangkat. Itu deui. Orang ngobrol heula jeung Ciirohna kumaha-kumaha nanya sabab ieu siluman orai lalaki. Gede oraina. Iya asa teh kudu Ciiro punya geus baheurah. Beratnya. Aduh. Ada kasus Ciiro. Kudu ieu geus kuyang kieu ieu Ciiro. Nah. Waduh, surupan. Orai. Nah, Orai. keren. Yuk, lanjut ke lah. Serot, Orai. orai. Banjur. Orai naon? Orai hideung. Kunaon asup ka dieu? Bau-bau ka Ciiro. Tuh. Cek orang ge. Si orai eta teh bobogoh ke Ciiro. Headset ke Ciiro mah kebiasaan ge. Kumaha tuh? Pangaluarkeun. Hah? Pangaluarkeun. Geus tutur jero. Lain keluar wae. Embus. Mungkin yang mana yang kita tanya? Ya. Ya kan tutur keluarga. Pegas. Orang keluarga pakai cai. Jampian heula. Seger. Telan. Nah. Cai bisa ngeluarkeun. Kau ece kunaon? Tadi kesurupan orang. Ciiro. Astagfirullahaladzim. Aduh, kok usah buat capek minum wae. Ya kumaha ieu? Nah, kumaha tuh dah. Manggeus kitu meureun geus bogoheun hesek Ciiro. Aing aya nu bogoheun siluman orai atuh cik atuh budak naon. Kakang-kakang kade teh kade ieu nya lamun guling ti peuting kade aya siluman ular. Ada ya siluman orai. Komo randa nu geulis mah palaur. Nah, buktina Ciiro tadi Apaan sorangan aya nu bogoheun gitu. Orai lalaki apaan sorangan beureunan teu kau ningali randanya langsung Ah. jos wae kade nya. Ye, kakang-kakang kate teh ulah poho subscribe channelna Sunda TV nya. Ulah pokoknya Ana Ciiro mumpung geus cager, na Ciiro arek pamitan heula. Ujung arek nganterkeun Pak Ustad. Pak Ustad geus penting teh Ustad ye. geus penting teuing. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, ulah pokoknya subscribe, komen, like, jeung share pokoknya. Mairo. Ciiro, jeung Pak Ustad Patrick, pamit lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.